batak paingan sakecelak cai mata inung murag kana pipiana nyeri hate ku kalakuan anak sakecelak dijadikeun cai nu umpal-umpalan nganterkeun budak kana lawang kahinaan dunia jeung akhiratna mangga emutan asli baheula ibu minta duit ka kolot-kolot teu mere kunaon ku teu boga ayeuna ibu geus boga duit hayang mere duit ka kolot ibu curi kunaon maka jeung ceurik inungna geus rupku padung rap ku lemah katurban tanda beureum ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit ukur tutumul anu ngajentul di luhur kubur duit deuk samiliar deuk sabaraha puluh juta kadahara nu pikaresep deuk dianterkeun ka mana nalika inung bapa geus eueuh mata hampura meungpeung inung bapa ayeuna pek sumujud kanu jadi kolot ibadah naon nu bakal ditolak ku Allah bakal ditampa kabeh lantaran inung geus mikarido kanu ngaran anakna gambaran lalakon hiu da urang teh barada gong baheula ka kolot ulah nepi ka kuburan batur diberesihan kuburan kolot nepi ka jemot ieuna jukutna eueuh nu mang menerkeun ulah nepi ka batur suntangan ka kolot punten ge eueuh ka becus di mana letak penghormatan anak kanu jadi kolotna moal aya nu bisa mayar hutang kanu jadi kolot ilmun teh mah urang boga hutang ka BPN BPR bank niaga bank swasta tenang Allah bakal ngarizkian tapi hiji nu moal pernah kabayar hutang jasa kolot kanu jadi anak nya